Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu babad Idul Adha atau Idul Kurban. Lamun datang Idul Adha, Idul Kurban katelahna, umat Islam di mana-mana marencit kurban-kurbana. Fardu kifayah hukumna kernu mampu utamana. Onta sapi embe domba kumaha wae mampuhna. Ulah nu cacat syaratna seperti lolong matana, pecak jeung pincang sukuna, eta teu sah dipencitna. Kurban teh bentuk syukuran kana sakur kanikmatan, kumang rupa mencit hewan pikeun mere kabungahan. Fakir miskin utamana pek barungahkeun hatena, pek sodakohkeun dagingna, kabeh sina ngadaharna. Dina poe Idul Kurban kudu pinuh kabungahan, ulah aya kasedihan komo deui kalaparan. Jalma nu loba duit kade hirup ulah pelit, poe lebaran teh mencit bungahkeun jalma nu sulit. Lamun mampu meuli sapi ku tujuhan cukup hiji, domba jeung embe ge sami saurangna cukup hiji. Kade ka para panitia dina ngabagikeun dagingna, kudu bener ngadatana sangkan kabagi sakabehna. Kerja manu kaya raya entong dibere dagingna, bikeun ka jalma teu boga anu hak keur narimana, bikeun ka jalma teu boga anu hak keur narimana.